bukti kajelema anu sadar, kajelema anu sobar, kajelema anu tedendam, kajelema anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal menang widadari. Parantos ngagoloh goroti corona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan nikah dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa. Memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapanggih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif, kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi. Ayeuna mangsana kena kamaneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang tersakara-kara lilir yang merbangun ia merbangun kayang impen sare sakedapan di hiji tempat akhirat sanes akhirat
nah geuning akhirat teh dunya keneh. Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu nya. Lisah mana ieu? Lisah beda alam. Minyak lisah beda alam kumaha? Sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda. Kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat. Geuning dunya keneh. Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam. Di antawisna alam barzah, alam malakut jeung sajabana. Hei, seueur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh? Ngaran kaula sumuhun tunggal. Kula tunggal. Tunggal mangan hiji. Tunggal keneh maneh kaula maneh. Lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna. Ti ayeuna ka hareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tentrem jeung ayem. Ngandek nanyakeun heula. Dawala ke geuning uninga ka ngaran abdi. Memang apa? Dupi salira teh kumaha pencakakina ieu jeung abdi? Maneh teh boga bapa. Abdi teh gaduh bapa. Saha? Nya Semar. Tah Semar teh boga bapa. Semar teh kagungan Rama kaula. Ruben lain Ruben kaula. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula ka maneh teh incu. Gusti. Ieu teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya. Sabab kaula geus beda alam. Geuning di ditu mah anom wae, da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki. Rekep deng-deng papak sarua. Di alam mana? Di alam katunggalan. Oh, jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, artina rekep deng-deng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah
wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh ieu teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhan teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengsek sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kantenan ulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tandukan abdi teh nya pengacarana muhunkeun we ka ulah aki maneh menjadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat apukah eta mah atuh nya taweureui aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangan katangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pe ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan
bener Nuhun. peremkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees Moal. Nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidupatus sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata yade satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ningwal resah ia sesekar nimbang caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh ya nepi ka gining kieu ya itu make karemong aduh ya pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos ku mengi lain asma batu kimah asma tengaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah ge goreng patut maneh teh teu ningrat yang kakaranya ho aing mah geuning teueuh gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya Lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekap lah nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung jalamet embung ai keur kauntungan sorangan mah
ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan negara jeung bangsa kaula. Alus wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atuh tah eta. Sumuhung sae samemeh maneh init ka itu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan. Gaduh bojo. Wah gaeu daek ke jelema sangsara kieu. Bogoh moal nempo hartana. Engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana urang Pasir Langu lain. Urang Cimareme lain. Batu Jajar lain. Gana Soli lain. Gana Sasmita lain. Atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelma anu bisa ngelehkeun patihna. Tak wayahna elehkeun ku maneh. Tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna. Tah kitu asyik jang tersangkanya tay bukti kajelma anu sadar, kajelma anu sobar, kajelma anu tedendam, kajelma anu sok ngadoakeun kajalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara. Jik hayang naon maneh di dinya mah sabab eta negara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we bareng-beng nya ka jalan-jalana wah enggak palintangan we kitu kana galang nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tiang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh. Jik maneh geura ini sumuhun da atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna. Jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun
sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya untuk dina tangkal kai pang gitu-gitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup non gening loba adek-adek di seueur di antarana adek Ari adek Dodi adek Karsa adek Rono aya syukur bagja kumbayangan sarang adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan kena na ka jelema naon sagala rupa gejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nok hayang dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuli jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma kahidup oh saya mangga sok mapak bayu mana mapak bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu kamanunggalan lepet kana gua harus bae kita kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran